kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Perekonomian urang kuarikan keur perang antara yuan jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Aduh perang da yuan jeung dolar. Terus mana anu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar? Apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun tak budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomian anak. Aya anu merubah penambahan uang Jepang. Aya anu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negarana nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Wabeh kejaran-kejaran anak macam-macam. Ketika Indonesia nu ngomentar hiji-hiji aja. Sugan dilobakeun kurs duit henteu. Sugan dikurangan nilai ditaikeun henteu atau naik nilai henteu. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi silih lempar. Bagaimana sih anu? Per detik ieu encan aya kajelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kajelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong, naon gitu ngaranna Jepang, terus Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi pang tenang-tenangna di Indonesia. Di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang guys. Kuari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana 11.000 dolar. Berarti kan $1 teh ya 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15. Ih tenang bae. Namun ditanya, "Euy, dia dolar sabaraha?" Sabodo dolar ieu. Sabaraha teh sabaraha sapira? Aing. Geus. Lain ieu negara presiden saha? Teu nyaho aing mah aya tahu presiden. Datang ka teu nyaho aya presiden atau boro-boro presiden mun ditanya, "Hei, bupati siasa?" Nyaho. Urang keur leutik mah keur di SD teh di Bejaan. Presiden kita Pak Harto, wakil di Bejaan, menteri kabeh, menteri agama di Bejaan, kuari budak sekolah di Bejaan. Kula sok nanya anak. Menteri agama urang sah. Duka. Emang menteri wartosan ku guru? Itu. Guruna gitu apaan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal awali law syahidu ridatan. Maka tepi ngatasakang awal. Lamun ngajeng ya suhud kabeh biridatin kalawan riddah. Pan karo maka ingkar ya al-masyhur wala hukima maka den hukumi apa bisyahadati kalawan syahadat. Falau qala maka lamun ucap ya masyhur alaih ucap ing lapan kuntum mukrohan ingsun iku kang den paksa kok tobathu qarinatun dan terapihu ing mukroh apa qarinatun qarina kasihku parin kaya boyongan pirang-pirang
kufar sudiqo biyaminihi maka dan bener ke ya masyhud alaih kalawan sumpah masyhud wa illa illam taqtadi fi qarina fala sudiqo walau qala lamun ngucap ya karone syahidani ngucap ing lafaz kufrin ngalapazkeun ya wong ing lapad kufur pada ikrohan maka ngaku yang man ya wong ikrohan ing dan paksa sudyaqa mutlaqan maka den benerkeun ya si wong halim mutlaq walau matamarupun bil islami anibnain muslimain lan lamun mati sapa wong kang den kinawuhi kalawan Islam ninggal saking anak lanang loro kang muslim karone qala ahaduhuma maka ngucap apa salah suwijine karone ibnain ngucap ing lapan irtadda murtad ya abu atawa ma'ruf pamata maka mati ya ma'ruf kafiron hari kafir pain bayana maka lamun martalakeun ya ahad sabab kufrihi ing sabab kufur ya ma'ruf atawa abu lam yarithu maka orang ngawaris ya ahad ing abu wa nasibuhu fai'un lan utawi babagian abu atau ma'ruf iku fa wa kadza in atlaqa fil azhar wa kadza lan halika iki nasibuhu fa lamun ngabotlakeun ya ahad ing dalam mungguh kaul azhar Seteacan urang neraskeun pangawasan urang bacakeun heula Fatihah. Hiji kanggo almarhumah Ibu Syamsiah binti Nairi. Oge kanggo kitu Bapak Suhara Redug sedang sakit, Sinang bin Sarmala Kampung Pasirawi, Nur Hidayat bin Barudin Bundar, Li bin Haji Abdul Karim sedang dirawat di rumah di ruang ICU, Penggala Serang Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Ahmad Sukanta bin Haji Samin, Mama Kadu Paras Labuan anu sokna ijazah zikir pupus kamar. Terakhir tokoh Mas Tabrani Haji Husain sekeluar. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang masih keneh nyaritakeun tentang riddah anu di akhir zaman ayeuna. Pimurtadeun teh pohara pisan lobana, dimimiti ucap pagawean tekad. Kurang-kurang bisa ngajaga nama sing garesle sing kosewad kalaluar tina Islam.
Na'udzubillah min. Lamun Kangjeng Nabi baheula nyarita Islam asupna manusia asup Islam afwaja engke kaluarna ge afwajan deui idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bakal nempo anjeun ka manusia bakal arasup yadkhuluna arasup ka agama Islam fi dinillahi afwaja bleg 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 gede Islam gorenganan ke di akhir ge kalaluarna afwajan deui bae bless skala luar Masya Allah tak sing hade terus ulah mikiran batur kuaring memikiran orang we ngadakwahan batur mah bisa orang kabeuleum ieu nu repot ge cilaka mending ngadakwahan orang bae sorangan kuaring mah ulah loba teuing mikiran batu pikiran batu nyukseskeun batu rai urang teu sukses zaman calon lurah urang nyukseskeun lurah calon bupati pilkada urang nyukseskeun bupati calon gubernur pilgub urang nyukseskeun gubernur di luhur panggung orenganan di akhirat urang teu sukses ngojai di neraka jadi ngade loh hadas kan saukur 1 juta 2 juta diberen deres anu puluhan juta ratusan juta maksudna rada deres bae dibeuleum ge itu teh eta ngan ongkos doang ya insyaallah karugi-rugi watak geus paningan urang rapihan diri urang teangan ridho Allah subhanahu kumaha carana supaya Allah ridhoeun ka urang jika mari wa tuqbalu syahadatu biridatin mutlaqan bisa diterima syahadah panyaksina nyaksian tentang riddah secara mutlak cek sakaol yajibu tafsil wajib kudu dirinci sabab-sababna guys fa'alal awali ala syahidu biridatin fa'ankara hukima bisyahadati lantaran bahasa wali hese didengekeun ku jelema tukang ngadodorong partai aduh jadi teu asup ka ceuli teu asup jadi nu aya Golkar we di dieu P3 PKB jadi ieu otak geus kudu di quarter ngareunana turun mesin ini bere bahasa wali teh nundutan bae teh cara kampanye teh gitu tah insyaallah berkadeuleung beureun pihasileun nanya ieu mah pan pihasileun akhirat teh we jadi langsung kana urat saraf neng Zain nyaksikeun di kejaksaan setelah didahului oleh laporan
bahwa si Prengki ia adalah keluar ti Islam. Duh, di akhir kuari Masya Allah jasa ya Masya Allah teh lain lalagaan. Antaran boga babaturan yang ada sekolah Kristen ke gereja sup Kristen. Boga babaturan Buddha bager aja sup dan ka kelenteng. Sup araras. Sanajan Kristen Katolik loba nu arasup Islam. Ayo mentek mempertahankan hidayah ya ses. Ada jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman. Minimal ba'da salat 3 zikirna. Oh, cenah aing meuleuh titiru aing ngariung ratusan. Tama lain jadidu teh mah la ilaha illallah cu Ambon. Bahkan bagi jauh ke Allah teh mah kos. Bagi Jawa tuh ayat Jawa Ambon zikir, Jawa Ambon teu. Iya kos karar ieu tah. Nah, ieu si Prengki teh nu tatadina Islam. Wari kadenge ku Ki Zaid, ku Ki Umar, ku Ki Bakar. Bawanyana pernah ngomong aing mah kuari mah asup Kristen. Aing mah geus lain Islam deui. Murtad berarti tanyana. Murtad. Laporkeun ke pemerintah. Panggil si Prengki. Otomatis kan disidang. Urang kan nyaritakeun kos kieu aneh. Kok bisa kos gitu sih? Bisa disidang dipanggil. Urang inget ieu teh dimensina di negara Islam. Khalifah lain di negara nu model kos urang kieu. Ieu mah negara jurig kan urang mah ieu mah. Negara undang-undang buatan Belanda. Ya negara jurig berarti. Jadi cenah kumaha tuh kieu teh kumaha? Mang nang kolot urang baheula kieu tuh kieu bae geus. Ieu kieu kumaha? Si mana nanya deui. Itu rasakeun bae ku sia betah kos kieu teruskeun atuh. Emang kos kieu kaayaanana. Teu betah atuh urang robah janu ngarobah negara mah urang. Dek dijadikeun negara demokrasi kumaha urang, dek dijadikeun negara Islam kumaha urang. Ieu mah kumaha urang atuh jan nagarana Janagara mah teu ngararomong. Tanah Indonesia Sabang sampai Merauke nu baheula aya 20 genep provinsi ku ari mah aya 30 sabaraha meureun. Eta pada eta teu ngararomong dikelola ku urang. Kumaha urang mah ngelolana. Geus atuh dipasrahkeun ka urang. Bener ngelolana, bener negara teu bener. Ku ari cenah bener tante atuh kumaha sia bae. Si anu ngarasakeun, si anu jara di DPR, si anu jara di pejabat, aing onam, aing merakyat. Sapira aing merakyat. Sia bener kadeuleu benerna, sia teu bener teu kadeuleu teu benerna. Terus sapira aing mangke di akhirat paling ge Pak ka malaikat. Kok Bapak sih? Tah, pamimpin abdi tah. Kumaha rasaan cek malaikat? Waktu dipimpin ku nya adil tante deuleu bukuna bae Pak. Geus bae ulah hese-hese. Sakitu sapira rakyat atuh urang. Nah, kumaha urang. Ya. Zaid Umar Bakar lapor bahwa Prengki keluar ti Islam murtad berarti panggil adili. Kamu bernama Prengki? Betul. Lahir di mana? Dulu di Medan saya. Lahir saya di Medan, Mandailing. Sekarang kamu Prengki di mana? Sekarang di Bitung saya.
jadi si Elai. Aduh. Prengki, kamu tahu undang-undang negara bahwa apabila murtad nanti akan dibunuh? Tahu. Menurut laporan dari 3 orang, Zaid, Umar, dan Bakar, bahwa kamu keluar dari Islam, kamu telah menyatakan bahwa kamu ini adalah Kristen, betul? Siapa bilang, bos? Kamu dengan siapa bicara? Kok bos? Ya, maaf Hakim. Saya bicara biasa dengan bos, Pak. Jadi bagaimana nih kamu? Iya atau tidak bahwa kamu itu keluar dari Kristen? Tidak, Pak. Panggil Zaid, Umar, Bakar. Ya, duduk. Seminggu yang lalu bahwa kamu telah melaporkan yang bernama Prengki, lahir Medan Mandailing, yang sekarang ada di Bitung jadi si Elai. Ini telah keluar dari Islam, menyatakan bahwa beliau ini adalah beragama Kristen, betul? Betul. Kamu siap jadi saksi? Saya yang menyaksikan. Zaid, betul. Umar, ya. Bakar, betul. Nah, Iya kan bermasalah anak iya. ayat 3 jelema minimal 2 tiluan Nyaksian bahwa Prengki iya keluar ti Islam. saksi kuat tak saksi tak. Kemudian Iya si Prengki inkar. Caknya anak ulama ya ente. kuatan mana pernyataan inkarnya nak Jeung saksi kita lain lagi permasalahkan. kuatan mana saksi tilu anu langsung menyaksikan bahwa Prengki keluar Islam Jeung inkarnya nak kuatan mana? maka fa'alal awal durutkan kaul anu awal bahwa tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan. Andai kata Zaid, Umar, Bakar menyaksikan biridatin dengan kemurtadan Prengki, kemudian pankaro ingkar Prengkinya, tetap hukimah bisyahadah, Hukumi dengan syahadah mau dimenangkan Zaid, Umar, Bakar. tetap baik Kristennya geus dita tobat lagi. Namun nyana tobat baca 2 kalimat syahadat deui berarti aman. nama kos kieu aya sarwiti leungit calana sempak Itu puguh teu karu batur mah leungit dompet. Nyana mah leumpit sempak. sarwiti sia kudu dangka teteng be di dia di kawasan naon leungit leungit naon dompet tah lain naon kartu KTP tah lain cek nyana teh bah bener HP lain cek nyana teh kudu nyaho boleh lain Kitu aing ngabantuan ka siapan aing dinten teh ge ka sia teh tetangga. ayo coba sia leungit naon Aing sedek ngabantuan mah teu naon. Leungit naon? Leungit sempak. oh warna ungu warna ungu mah teu tuh bendera Ismet Sia naon? emang kula ge cenah ari ke Persita main kula sok dikitu-kitukeun tolol sia mah belon ieu sarwiti ye Masya Allah sarwiti leungit sempak Aing mah isin ngadengena gawit. Sia mah sempak bae kudu diteangan. emang tadi aku naon tetep bisa leungit kiih sakana kiih dibuka poho make deui wah maknya kiih datang ka dibuka Pan aing mah santri cek dia mah. kudu diisangan emangna batu Aijol teh ya Zaid Umar Bakar. Nah
iya orang si Sarwitina ieu cekolit enak deh mah buku sia ke dia kenaon lid ya iya mah tes ngabantuan neangan nu leungit caki saya teh ingat ieu nagara hukum sing hade aing mantas neuleuh kana kalakuan Sarwiti aing Umar Bakar neuleuh naon tuh nyana kakapalan berdayung maksudna berdayung nyana tah di mana tuh di imah anu encan diresi heuh berdayung atuh di ditu di laut eta nyaeta kos kitu Ciki Holid nu bener ya sih aing neuleuh Sarwiti sia kan boga salaki oh ya kikieuan tuh aing mah nyawa jaen macem-macem bae segala berdayung segala naon atuh kos kieu ge aing deuleuh tajilbab tah cek Zaid ya aing pengalaman ya aing hirup teh pernah di Cianjur aing hirup pernah di Cipanas aing hirup pernah di Sukabumi eta kapan di Cipanas ari jilbab bae ai luhur di jilbaban ai handap di singsateun goblok eta di Cipanas eta ulah lawor emang aing teu pernah di ditu cekolit meureun bagian ulah ngomong saya Jaid saya udah kain nyangka eta tadi Cipanas teh gara itu jilbab bapak man lewat ke puncak ke Cipanas di sisi marake jilbab hararebat ja sepuh bararagus eta teh stok can anggeus tinggal ditanya bae jilbab tinggal jilbab baheula di Cianjur terus Sukabumi Masya Allah jadi ulah katipu ku jilbab lawan lagi ustad atuh teh mah jilbab di Indonesia geus karariejas kula mah keur waktu ngaji palak di Cipanas tahun 85 tahun 85 kula ngaji palak di Papih Spolot itu kebenaran kebal teh tahun baru imah halal hak kebelah kota setik eta masjid Pararinu musola pinu kula kaget artinya hebat amat di orang Cipanas bau datang ke anak dibawaan ke masjid terbalik anak pamajikan terus salaki magis komo sapoe dua poe kukula ditanya iya sih hararebat amat orang Cipanas bisa ngararendong di masjid itikaf nak pahara amat itikaf iya di Tangerang mah moal aya nu itikaf koski tapi di Cipanas mah hari itikaf kabeh salakina pamajikan barang ngobrol teh horeng lain itikaf imahnya anak disewakeun kanu tahun baruan anggaplah pila lah caknya paling ya sampai 25 poe geus nyana mengasingkan diri ke masjid goblok bin tolol eta orang itu eta ya kos itu segala ya Allah ya Rabbi berani sare di sisi masjid berani sare di mushola akhirnya kurang ngobrol-ngobrol jadi hiji atuh eta kakarak ngobrol urusan sewa menyewa terus nyaritakeun tentang muda-mudina mau diteruskeun baik moal sama pengalaman anak muda ngaranna gitu eta rusak Cipanas di urang mah cana naon Tangerang tahun 85 cana naon Cipanas geus rusak Cianjur geus rusak Garut leuwih awal rusak sebab deket ke Bandung di urang mah deket ke Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ke Jakarta usaha di urang mah ke Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek di Jakarta teh arusa balik ke masalah tapi Bandung
Tasik ke Bandung lain sakadar usaha, Garut ke Bandung lain sakadar usaha, geus puguh urang Bandungna pangheulana rusak, nu pangheulana mabok ngagele minuman Bandung. Pada tahun 80 di urang can anu mabok, 81 can anu mabok di urang can aya, 82 can anu mabok. Bandung mah wow parareing. Garut leuwih ti heula, perkembangan perpendidikan leuwih ti heula, karusakan ge leuwih ti heula. Jauh jeung urang mah basi bagus mantap. Garut mah nu ngaran Rajaban sepi, Muludan sepi, Bandung sarua sepi. Di urang mah masih keneh kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deres. Tah sok aya kituan bae teh kiai mah cenah. Deres rada deres kene deres aya kene coba Garut coba Masya Allah, Bandung Masya Allah tadi. Nah ieu mah keur carita perbandingan. Laporkeun ku Ki Zaid bahwa Sarwiti zina. Panggil Sarwiti, integrasi adili kuatan mana kuari Zaid Umar Bakar melaporkan langsung dulu siap jadi saksi bahwa Sarwiti zina. Kuari si Sarwitina inkar. Nah sebagai pelaku nu inkar, ia inkar teh kuatan mana antara saksi tilu jeung inkar. Wani sumpah demi Allah demi Rasulullah daek ninca Quran kobo dihareupeun salakina mah, tapi aya saksi Zaid Umar Bakar menyaksikan bahwa Sarwiti teh zina. Kuatan mana antara inkarnya jeung saksi? Tah mantap kuatan saksi tetep pengadilan kudu menerima saksi. Nyatakan bahwa Sarwiti tetap zina. Babari ku ngaji mah komo lamun negara Islam babari, tapi kulantaran negarana urang lain negara Islam kieu kaayaanana ambalaya. Stumpuk permasalahan di kejaksaan, stumpuk permasalahan di EMA. Wah nuncan kabongkar nu geus dibongkar ge can selesai jeung aya nu henteu selesai. Kasus berbagai kasus di urang teh. Nah ieu mah keur nyaritakeun bae kajeun urusannya anak. Ieu mah keur carita ngaji ke diselesaikeunana di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kakak. Selesai. Benar surga, teu benar neraka. Sakitu bae. Kuari mah tambah deui kasus, tambah deui kasus, tambah deui kasus. Nu ieu can beres numpuk jasa. Kasus tahun sekian, kasus tahun sekian, kasus tahun sekian. Tangis-angis. Urang mun nyaritakeun tentang hukum babari sebenarnya mah lamun langsung ditangani. Jatuh negara teh kapan ngabogaan kitu wilayah. Mare di gubernuran, provinsi, daerah, baten, kecamatan. Atuh jak kitu-kitu kene berurusan nama make jeung teu selesai sagala rupa. Mantak aneh naon gaweana atuh kuari teu selesai kos kitu tah. Ja hukum mah Al-Qur'an, hadis narjamakeun Qur'an, kemudian ijma narjamakeun hadis, dikitabkeun tinggal dibuka kasus naon mantak ngomong mah babarian ngomong tibatan ngising. Ngomong mah teu kudu ngabeten, ngising mah pan kudu ngabeten. Gomo lamun tas ngadal kocapi maka babelan. Jadi babarian ngomong abong letah teh tulangan. Jadi bisa dimenangkan tak saksi. Kalau kola lamun teh amah si Prengki ngomong kuntu mukrohan kaulah nu mantak menyatakan bahwa kaulah sub Kristen lantaran gula dipaksa
lamun memang si Prengki pernyataan inkartina ucapan anak kemudian nyana ngaheuhan asup Kristen sote karena dipaksa deuleuh korena kabeneran memang aya korena waqaq tabat suqarina tuh nah kuari kajurung ku korena ka astikufarin seperti ngaboyong nakupar. Jadi cak Paprenggi teh begini Pak Hakim, saya ini warga negara Indonesia yang saya tahu undang-undang di negara Indonesia kalau murtad mesti dibunuh karena negara ini negara Islam. Dengan demikian saya setelah disaksikan oleh 3 saksi Zaid Umar Bakar bahwa saya telah menyatakan Kristen, memang betul cuman saya waktu itu dipaksa sehubungan dengan adanya orang-orang bule memaksa saya kalau saya tidak mengatakan itu saya akan dibawa ke Amerika. Nah ini kan bahaya. Nah kalau saya menyatakan Islam, menyatakan kafir, Kristen, saya aman. Kalau saya tidak menyatakan, saya akan diboyong. Untuk mengamankan diri saya, maka saya menyatakan Kristen, mengamankan diri saya. Bener gitu nate bisa teman dipercaya. Kos kamari cerita di Amerika, loba jasa masuk Islam, ngayakeun gerakan di Amerika. Kalau ada orang yang masuk Islam, panggil, adili. Maka orang-orang Amerika anu arasub Islam satu tidak boleh diganti nama sebab nama yang Islami akan mempersulit dirinya. Satu. Yang kedua, biarkanlah salib dipakai tetap ngagantung di dia untuk mengamankan diri. Sebab diri itu intelna luar biasa. Satu, intel tentang KTP. Kalau pergantian nama dari nama Kristen ke nama Islam, ia akan dipersulit. Yang kedua, salib lamun teu dipake ieu ge jadi masalah. Nyana tetap nama Amerika baik, kemudian nama kafir maksudna, kemudian salibna ngagantung baik. Padahal qalbu nama Allah la ilaha illallah mengamankan diri. Ketika ditanya nyana ditanya tetap baik. Nyana mengaku Kristen baik. Sebab naon? Sebab loba jasa anu geus ditembak, dibunuh, ditembak, disel. Gitulah seputar peperangan, perang agama, perang budaya, perang fisik, perang kurs, perekonomian. Urang kuarikan ke perang antara yuan jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Aduh perang da yuan jeung dolar. Terus mana anu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar? Apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun ta budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomianana. Aya anu merubah penambahan uang Jepang. Aya nu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negarana nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Wae kejaran-kejaran anak macam-macam. Ketika Indonesia nu ngomentar hiji-hiji aja. Sugan dilobakeun kurs duit teu. Sukan dikurangan nilai diteken atau naik nilai nanti. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi silih lempar. Bagaimana sih anu? Bagaimana sih per detik ieu encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kejelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hong Kong. Non gitu ngaranna Jepang, terus Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi pang tenang-tenangna di Indonesia.
di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha bakal Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang guys. Kuari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana 11.000 dolar. Berarti kan $1 teh ya. 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15. Ih tenang bae. Namun ditanya, "Euy, dia dolar sabaraha?" Sabodo dolar ieu. Sabaraha teh sabaraha sapira? Aing mah aing. Geus. Lain ieu negara presiden saha? Teu nyaho aing mah aya tahu presiden. Datang ka teu nyaho aya presiden atau boro-boro presiden mun ditanya, "Hei bupati siasa?" Nyaho. Urang keur leutik mah keur di SD teh di bejaan. Presiden kita Pak Harto, wakil di bejaan, menteri kabeh, menteri agama di bejaan. Kuari budak sakola di bejaan. Kula sok nanya anak. Ai menteri agama urang saha? Ih duka. Emang menteri wartosan ku guru? Itu. Guruna gitu apaan? Indonesia. Udah wakil sekolah teh ka bupati urang saha? Eta teh camat urang saha dibere nyaho teh ku guru. Camat urang saha, lurah urang saha, bupati urang saha, wakil saha, gubernur saha. Jadi nyaraho terus. Engke menang sabulan di bejaan deui. Tetep Pak Hasan gelam eta rajin nya mah ngabejaan ka urang. Pinter urang. Ke presiden urang saha, wakil saha, terus menteri saha. Kuari mah budak mun ditanya, teu nyahoan. Menteri luar negeri saha? Duka. Menteri dalam negeri duka. Menteri agama duka. Ieu mah geus duka. Duka nestapa ieu mah. Teu nyaho. Geus bosen deui geus teu nyaho. Masyaallah. Nah, ieu urang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus ridah. Jadi betapa kuatna saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan ridah, bahkan pekerjaan ridah. Nah, ini bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin tetap sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima. Geus anu teu bisa diterima tetep nyana dihukumi murtad. Geus tidak tobat. Beh, lamun urang nyaritakeun tentang negara Patali jeung Islam, negara Islam geunah. Aya nu murtad panggil, titah tobat. Aya nu teu salat panggil, titah tobat. Teu daek tobat. Nyana teu salat zuhur, tanggukeun ka asar, tanggukeun ka magrib. Teu daek salat datang ka magrib. Isya tembak. Ayo sia tembak. Oh, jelema sarolat kabeh hujan. Atuh, maling, panggil, potong, cege, sakieu tek. Maling deui, sakieu tek. Potong, maling deui, sakieu tek. Nginahin kan orang. Walil kisosi hayatu ya ulil albab. Aya nu zina, had. Nan muson, ranjam. Aman negara nu mantak embungin ge di laluhur DPR ge embungin negara orang dibentuk negara Islam sebab jaknyana hese maling kuari aya calon bupati di sana calon bupati atau calon gubernur nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sanajan di negara demokrasi pembangunan sesuai jeung kitu mistina nu ieu mah bajingan teu nyahoeun bodoh nu ieu pinter nu ieu bodoh ngan nu ieu rada loba duit nyebar ieu nu si pinter nu si bager nu si bagus moal menang ieu si bodoh di daruku
di ditu lagi di instasina didukung iya geus kajahoan bagus bakal ngalaksanakeun undang-undang ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu. Wah, Depak ngadukung ieu, MUI ngadukung ieu. Wah, luar biasa ieu. Ieu keur calon gubernur bae. Ieu NU ge NU blon teh NU. Tetep ngadukung ieu. NU teh Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Contohna kula greget ka NU naon? NU Tangerang teh, NU Tangerang. Khususnya Banten eta teh ngadukung atuh. Teu kagoblogan NU. Pan aing teh di jerona aing. Di jero NU teh aing kulturna aing Sanajan aing teh lu praktis. Teu nyaraha meureun aing terpukul. Goblok sih yang seureun aing. Tah kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung atut. Man ieu teh Nahdlatul Ulama, bod Nahdlatul Ulama. Sakali deui bod Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama masa ulama ngadukung cewek sih? Kok begitu sih? Cewek didukung. Dek dikamanakeun beungeut aing. Aing teh di jero NU. Dinten teh ge kultur aing teh sok ngabuka-bukakeun NU, ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari, aing ngariwayatkeun Ki Sahal Mahfud, aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU, aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU, berangkat berjuang keistimewaan anak. Begitu datang ke Banten aing diisingan ku NU. Goblok meureun. Aing teh jerona aing. Nah, Bob. Dengan teu ngomong naon ieu mah kakarek dibongkar ku ari bae. Tah ieu mah balik deui. Ieu bener dek ngalaksanakeun aturan. Ieu teh bener lantaran NU teh dibere duit tetep ngadukungna ka dieu geus puguh MUI, geus puguh Depak. Beralasan Depak mah jeung MUI geus puguh di PNS mah ulah dicaritakeun. Ieu Depak kenapa dia bisa ngadukung ieu? Gampang digoyang. Geus kadinya bae tah aturanana tah. MUI kos kitu, Depak kos kitu, dek mana piliheun gua. Sok kira ge. Jadi moal beres-beres urang dek ngabangun negara. Moal beres-beres satungtung tujuan negara itu bae mah teu MUI teu Depak. Deres MUI Depak malah aya di tubuh pemerintahan mah. Memangnya nama sakomplotan kadinya. Tapi iya Nahdlatul Ulama. Kok bisa ngegilak sih? Mantak aing ngisin. Cenah kieu ulah sok kitu. Aing mah kitu bae aja. Emang kiai gua nanti ke gua. Sanajan aing lain kiai tapi kultur di jerona aing ketika nyaritakeun Muhammadiyah aing mah NU, ketika nyaritakeun Persib nu bakal main aing mah NU. Aing mah tetep NU. Tapi ketika main NU teu bagus. Ieu naonan emang NU teh diperhatikeun. Atuh diperhatikeun. Santri seluruhna memperhatikan NU, ustad memperhatikan NU, kiai memperhatikan NU. Ketika NU leping plan, kasih si kagigir. Jo. Ieu mah kudu dibawakeun dadung nya. Ditarik sia ku aing. Jelas hese tuturkeun. Geus atuh dek ngabangun bangsa jeung nagarana kandas deui. Hese. Geus kitu kumaha tuh? Teu kumaha, geus sabodo nyana-nyana urang-urang. Ketika cenah kunaon teh Ki Uci teu nuturkeun NU sia dituturkeun ngagilek bae nabrak mah dulu. Nabrak sia nyupiranana. Ieu mah urang papada urang bae ngomong teh lantaran urang ge papada NU. Nya ulah disebarkeun ka mana-mana ulah. Ieu mah papada urang bae ka ditu ngomong pada urang deui, ka diditung pada urang deui. Orang nyaho sadunya nyaho kabeh. Aduh, Masya Allah karim. Orang ese nyaritakeun ulama tuturkeunana NU
sebagai figur di jerona aya bahsul masail pugunya anak di ditu nagara ribut muktamar nagara ribut masa ulama kos gitu ya Allah ya Rabbi kula ngutus Haji Pendi jeung Pudoli ka ditu ka desa nilu muktamar ka ditu nilunya na ka ditu teu datang ka ditu balik deui kunaon saya balik deui aya nu mere duit lah cukup geus jam maksudna ge duit cek nanti geus lah teu kudu ka ditu geus saha bae nu menang geus urang mah amin bae geus hancur nagara ieu lamun kos kara itu kabeh kos tadi tak wakil kula hancur ieu mah emang keur nyaritakeun hancur kabeh atuh mantak loba kiai nu gakulat kunaon cenah kiai teh ilu-ilu di partai henteu berjuang perjuangkeun ku sia hayang nyaho coba datang ka mana perjuangan sia nyungsep sia ya memperjuangkeun naon sia tu aing ge hayang berjuang ja aing ge boga otak aing ge pikiran berjuang aing ge agama mejeuhna teu mun diperjuangkeun di Golkar agama bener teu mejeuhna teu mun diperjuangkeun di P3 agama aing ban urang mah bagian agama mau diperjuangkan di PKB bener tante ternyata atuh boro-boro dek memperjuangkan melalui partai JNU na ge eta kos kitu aya cewek atuh terus banan mere duit masa ulama kos kitu sih tah ieu mah sekedar nyaritakeun ala kadar mudah-mudahan kaharepna bisa lebih baik deh lebih bagus sebab etalah tuturkeun urang tapi wari geus kadange deui ku ceuli aya tah di bagian NU pokona urang mah saha nu mere duit bae cek ya Allah ya Karim gitulah guys lamun memang aya korena bisa